Assalamualaikum barudak kembali lagi bersama Mang Idrus, ayeuna mah rek nyaritakeun jaman baheula mah dahar teh jeung uyah, jeung asin, tah jeung mie na teh ningan anu teu dicaian langsung dibubukeun, tapi keun bae nya barudak eta mah baheula ayeuna mah da beda nya. Tah bisa kita barudak ayeuna aing keur dahar iga oseng bakar nu aya di resto nu aya di Bandung, tah ieu teh berkat perjuangan dan doa kolot ieu teh nya. Hakikatna mah ti Gusti Allah, tapi aya sebabna nya, ieu teh perjuangan kolot baheula nyakolakeun urang, nyakolakeun nepi ka saluhur-luhur teh hayang jadi jelema cenah, ulah nurutan apa kitu pokna teh nya. Alhamdulillah barudak berkat perjuangan dan doa Bapa, anu jadi single parent nya, urang bisa dahar ngeunah, bisa jalan-jalan ka ditu ka dieu, eta teh berkat kolot barudak nya. Tah sing nyaah barudak ka kolot teh ulah nepi ka durhaka, tah barudak ieu mah mamatahan keur sararea terutama ke diri sorangan sing bakti ka kolot nya, sing nyaah ka kolot teh ayeuna mah urang doakeun kolot sing bahagia, sing panjang umur nya. Ayeuna mah rek ngucapkeun ka Bapa nya hatur nuhun geus nyampekeun abi, geus dadidik abi nepi ka titik anu ieu nya, keadaan ternyaman anu pernah ku abi dirasakeun. Geus heula sakitu heula nya barudak videona. Wassalamualaikum.